duit meuli bawang we oge 38.000. Keur aing pamajikan dibere 500.000 datang lain. Kumaha solusina nya? Kebenaran ai si Sarneng. Naon atuh nyawa ngomong jeung tunggul mana-mana dedenge atuh. Sir Urang- boga balad atuh da lieur kabeh jadi we ya heueuh atuh. Urang teh minta solusi kadon we jempe. Solusi naon? Urang teh pamajikan dibere 500.000 nah nagurutuk we tuluy. 500.000 teh sakumaha? Kumaha diberena geheng? Saminggu. Ya heueuh isya moal mahi 500 saminggu zaman ayeuna. Cik atuh maneh jadi lalaki teh kudu ngarti duit 500.000 maneh budak sabaraha hiji dibikeun tah meuli ayeuna duit meuli bawang we oge 38.000. Bawang hungkul can dagingna can naonna maneh nu kudu digedean deui mah lain nyalakeun pamajikan mutruk. Geus pugu maneh nu salah mah. Anger aing mah lieur ka si Sarneng mah. Solusi wae lieur Kalah kabur maneh minta solusi maneh nu mutruk. Nya kalau aing disampurkeun